Nya bos, bade eureun. Tapi ieu teh bos, teh kadu artos kanggo berobat. Meni saririk pisan aing boga motor alus teh. Geus aing mah rek indi teula, rek jalan-jalan, rek menikmati hidup. Bye. Ini parah nih. Cuk, kayak gitu ente motor nih mantep. Motor batur, Cuk. Sia geus ngahina WD ka aing isal, kena aing tukang rongsok. Sia teu percaya ieu teh motor aing ket. Cuy, lamun boga duit meuli motor nu kieu, duit nanti mana, Cuk? Saya ngajual warisan gitu. Heuh, sih kena Cuk. bapana gitu, Bos. Oh, Sia isal hina ka aing, kena aing tukang rongsok. Terus ieu duit nanti mana, Cuk? Mana bisa kembali areking kieu asa teu percaya aing mah da Cuk. Heuh, nya. Sia isal teu percaya kene wae ka aing, kena aing teh di kopea. Ieu teh kehet tembus aing 4 angka, bisa sia teu percaya mah. Oh, berarti sia meuli motor ieu ladang eta, Cuk. Hah, Moal barokah sia Cuk, aing ngabejaan kade cing ati-ati di rumah. ka dewe, Cuk, aing mere nyaho ka maneh karunya. Mau barokah kumaha bos? Ieu mah motor bagus pugu menang meuli urang, lain menang madog. Moal barokah sia teh Ucuk, ladang menang kos kitu mah. Sok bisa teu percaya mah tungguan. Pastinya aya apes nanya. Sok apes ari maneh? Meni saririk pisan aing boga motor alus teh. Geus aing mah rek indi teula, rek jalan-jalan, rek menikmati hidup. Bye. Kumaha maneh we Ucuk sok tungguan sia teu percaya ka aing mah. Kade, Cuk, hati-hati. Kumaha maraneh we lah. Ini ulahun pisan aing boga motor alus teh. Kata si Ucuk lanjut motor. Geus teu kagoknya. Edan kitu, Lah moal yang sama, Bos. teuing. Paur we. Ieu urang berencik si Obos. Nah barokah teh bener ieu mah. Aduh, aing nyeri di awak teh. Ya nyeri. Aduh. Aduh sal itu si Ucuk kunaon sal? Atuh kusruk ieu mah sal kade tinggal di sal. Mama jok mungkul. Motor kamanakeun si Ucuk? Cilaka sih gana euy. Ieu mah. Aing mah Cuk. Cuk. Kunaon maneh Cuk? Nah, tulungan aing ieu motor aing di Lebak tuh, ngait Di mana? di sawah. Nya cek aing oge, ladang kos kitu mah moal barokah Cuk. Kan aing geus ngomong hati-hati. Sia mah teu menang di bejaan. Aduh aing mah. Motorna di mana ayeuna? Di Lebak bos tuh, da tikungan. Hibar ka sawah motor bos. Geus kembali Cuk, motor mah dicokot ku barudak. Geus kapok atuh coba entos main kos kitu sia teh moal barokah. Heuh, geus mending eueunan. Nya bos, bade eureun. Tapi ieu teh bos, teh kadu artos kanggo berobat. Ih, sarua aing teu boga duit mah. Tah sisa sugan boga sama nih. Aing teu boga duit mah. Aing mah teh di bawah duitna di Purwakarta. Geus aing mah bos, eta boga duit mah, mau tulus eureun. Aing balik dewe ka Lebak. Aing masangan nomor anu kudu dikusruk. Ah si Ucuk goblok, kapok. Mesti kusruk oge kalau rek masangan plat nomorna. Parahnya. Parah si Ucuk. Goblok jana kunaon mobil teh hirup-hirup naki dolot mah. Itu kenal ada tukang tokeng gitu. Mobilnya gitu tuh waras. Jadilah bisa teh ku aing manoyo. Burik kunyuk. Astagfirullahaladzim si burik, si kunyuk. Burik. Ya itu olahraga. Ah, saya kenaon. Urang ieu ya keur olahraga, ngagedean otot. Lah siapa bung kami yang gitu bae Cih, napan aing kakara deui beurik keselilan teu. Lah ngomong wae ka pacos gitu. Sia os nu bisa wae kehet. Lah uki mah cetek aing mah bisa, purahna nu kieu mah aing. Dah, teu percaya teuing aing. Awak leutik gitu bisa ngangkat nu kieu. Lah sama, ngecek ka aing kana aing awak leutik. Aing mah leutik teh awakna aing. Kana gana masuk aing mah diadu jeung aing kuat. Wah, aing teu percaya. Yo, ajaran sia. Yo, bisa dah. Sampur ka tinggal aing sah. Angkat dia. Lebay, sok. Ya, angkat. Mereka. Sa
Pisan tuh. Anti sa. Bungkang bengkeng pisan siapa? Iya sa tulungan sa aing sa. Lah. Suka tulungan aing sa liya. Sok we. Iya sa. Suka aing teh berat kieu sa. Wah, bungkang bengkeng Iya, sih mah. iya. Lebay lah. Iya sanir sa. Ben, anjing ngeunah-ngeunah teuing ieu kopi teh lo. Kapal api anu anyar ieu mah. Ini asal zaman baheula aing bah. Keur morama aing tah kieu sok diasupkeun ka dieu minuman teh tah. Leguk wah. Mabok sama ya. Lamun aing keur mabok baheula sok sarieun ku aing. Aing nu liwat teh kana hareupeun teh paling pajang. Sieun. Aing boga Edi. Adi naon? Aing kan teu boga duit. Heeh. Urang biasa marabok. Nah, ke pajegan baruna. Renta duitna. Anu di warung? Oh, kan sarieun anjing keur mabok. Ieu, kumaha kan itu pura-pura tuh aduh bapak aing marabok parah kitu jeung si Mangge. Lu bejakeun ngan geremut wae gitu. Oh, Kadu. Ayeuna nya mang bejakeun nya. oh, Beuci. gak bakal dipek bae. Keren kan Edi aing? Aduh aing mabok aja. Anjing. Kita teh ka ditu teh anjing. Ya, macam-macam wae. Kayak di ditu atuh gua kan. Bapak uing mabuk parah. Atuh muka kolokan anak kolot geus mabok wae kana. Teuing atuh. Oh sangka ieu sapeun kolot. Di mana? Bugra rese, parah. Di mana Pak Isa? Di mana? Wah, pada ieu. Saruang geus ka atuh geus sama kolokan anak. Oh, sangka eling apa? Anjing kali nomor anjing malabok kan. Nya aing mana tadi? Sia, boleh. Pada dipikan situ kan. Montong darelut. Naon deui? Sok jak. Aing gatah yuk aing mabok aing. Kesieu aing mabok. Buru aing minta kita ceban pertama. Coba kamu. Oh, duit tadi Anjing kan cuma daya tuh anjing kepala kieu aja. Res. Duit res. Anjing. Yo, ayo. Cara 200 kita minta ke mana? Naon sih ya kayak ini kan babaturan aing anjing geus ya. Res. Aing mana? Duit res. 2000. Welcome aing teh penting dorong macam mayar yo. Kopi. Geus sing ngamuk anjing saya aing si Madoyo aduh. Yo, Bahaya anjing sekarang. Aing 40 kah? Anjing teh sieun teh mah bagian 40. Ayo 42.000 geus tah. Anjing perhatian banget aing. Kan mabok kasih teh atuh goblok. Anjing. Udah kita duit. Enggak saya 40.000 teh. Mana? Mambiannya percaya saya merah bulan. Banjur ge mau waras No. Ajik make di banjur segala ajik di banjur. Sing mabok aing ka tuh kebohongan goblok.